Bae minta duit. Jangan naon atuh karbit sok raribut mah dewa. Lain ek minta karbit, minta duit. Ek mayar wipi geus ngena batas kana minimum. Oh, rek diinum. Ilaha illallah abang Mana rek nginum karbit? Aduh, aing bageus aya-aya deui we maneh teh. Eueuh atuh Coca-Cola atawa naon? Jamu nu sejen make jeung rek ku karbit jang naon? Astagfirullahaladzim. Lain ek minta karbit, minta duit. Da wipi teh geus waktuna mayar. Oh, jang ubar. Ah, geus aya-aya wae maneh mah geus karbit ayeuna rek diinum cenah jang ubar. Jang ubar naon atuh ai maneh? Sok rame-rame wae. Sok aya-aya wae nya ideuna teh. Tapi keun we ngededengikeun jang ubar naon eta teh karbit diinum teh euy. Lain ek minta karbit jang ubar, minta duit. Duit ek mayar ieu wipi tuh bisi bangkrut. Oh, hese hitut. Astagfirullah. Jadi mun hese hitut teh kudu nginum karbitnya. Oh, ngabeledug meureun aja ai gebabari heueuh asup akal eta teh ngan kudu bari udud meureunna nya ya ngabeledug mah. Ai maneh eta teh geus diajaran can teh aya raribut wae. Oh, karbit mah euy di dieu mah. Kudu meuli heula saha atuh nu teh bisa hitut. Nu rek diubaranana. Urang mana? Nu pesen atau nu kumaha atawa maneh? La ilaha illallah. Ya halin aya anu teh bisa hitut. Pan ieu keun urang gawatkeun minta duit. Eueuh karbit mah eueuh urang meuli ai nya mah rek jang saha atuh sugannya sugan alus ai teu bisa hitut mah nginum karbit sugan alus ngabeledug euy. Ye. Hadiah teh lain ek nanyakeun karbit. Minta duit tuh geus nanagih eta anu boga wipi amakan we tuh. Cenah naon cenah lilele teuing cenah eta teh can mayar wipi cenah bisi dipegatkeun. Gawatkeun cenah gora bayar. Eta jang ubar panan abah oge apal ai maneh asa serius ieu teh serius minta karbit jang ubar hitut teh lain mun serius rek neangan nya. Saha nu teu bisa hitutna atuh heula jang tatangga jang sajang maneh. Lain aya nu teu bisa hitut, minta duit. Oh, kan karbit mah tuh ai maneh masuk maksa ai minta teh. Kan urang neangan karbit mah. Teh heula mikir du barudak di dinya teh mayem cauh sugan aya kan urang nanyakeun karbitna teu eta ka tukang ngelas urang minta deui lah. Loba atuh da meureun teu kudu sakilo meureunan sagede kieu ge meureun gede. Rudet jeung saliwang mah ngomong teh. Minta duit, lain minta karbit. Duit tuh, geus amek-amekan boga wipi dipegatkeun cenah ku aing mah tamayar wae mah cenah. Hararese pisan eta teh bisi bangkrut gawatkeun cenah bayar bisi bangkrut. Ah, jang anu teh hese hitut, lain nu hese hitut teh nya aya maneh mah. Kan urang ngajaran sagede kieu ge meureun gede sagede curug ieu. Sagede kieu meureunna nya, sagede jempol nya aya sakilo mah. Gusti nu agung. Yeuh, lain ek minta karbit ka dieu teh, minta duit, gawatkeun. Hayo kikituan kan rek diusahakeun kalau seserenget kitu. Minta karbit teh kan orang usahakeun geus teu kuat meureun si amu juga namanya mah teh bisa hitut geus teu kuat juga nama. Tunggang tengeng gitu rek diinum meureunana heueuh. Asa kakara tapi lamun ku logika mah nya euy matak alus meureunana ngabledug ka ditu nya di dieu. Ah, geus aya-aya wae. Ka mana ya aing minta eta nya, minta aing meuli bisi loba teuing. Sabarudak ka dinya teh kanu meuyeum caus sugan. Tapi geus tara ku karbit aing kudu kanu tukang ngelas ieu mah euy. Heeh si amu euy nyarekan ning mani sasarenget kitu geus teu kuateun meureun rek ini teh lah neangan ka tukang ngelas ieu rek neangan.